Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing. Puji sinareng syukur urang dugikeun ka Allah Subhanahu wa taala. Rehna urang tiasa patepung lawung dina acara ngaguar pangajaran basa Sunda nggoning nyang hareupan Bang Balu COVID-19. Nu baris dipidangkeun ku tim pangjejer di MGMP BS SMP MTS Kabupaten Garut, nu dijomantarakeun langsung di SMP Negeri 2 Garut, alpukahna gawe bareng MGMP BS SMP MTS Kali Disdik Kabupaten Garut. Dina dinten ieu jejer acara anu baris dipidangkeunana nyaeta ngeunaan bahan pangajaran basa Sunda pikeun siswa-siswi SMP MTS kelas 8 semester 1 anu ngawengku 3 kompetensi dasar. Dinantos saderek tumaros bahan pangajaran naon wae nu baris dipidangkeunana, kumaha carana sangkan urang tiasa maham kana eusi eta pidangan luyu sareng maksad tujuan ngajanggelek dina kurikulum basa Sunda. Pikeun ngawaler eta patarosan sumangga urang sami-sami Bandungan kalayan gemet pidangan salajengna. Wilujeng nyaksen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillah diucap lampah. Bismillah anu jadi sekar pangiring catur, jadi tutur laku gapuraning rahayu banjaran jatining bagja. Hamdalah panjing laria sumah nu pasalengkah ngaruntah dina galeuh lelembutan. Hamdalah panundung ujug takabur nu ngawujud ngagantung dina jajantung. Hamdalah musir kumaki nu ngadaki dina jero ati sangkan setra kasolehan manah tumarima kana dumulingna hadis Nabi sareng jerelapna teja Al-Qur'an. Pasrah sumerah kana putusan Allah Subhanahu wa taala. Pola lampah dina papantunan hirup nu katungkul kupati paeh teu nyaho di mangsa sangkan urang sadaya tiasa toweksa ngaraksa lengkah jeung basa mudah-mudahan mulia di payunun Allah Subhanahu wa taala. Kanca mitra anu sami-sami miharep ridho Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha kauninga oge karanapan ku urang sadaya wanci kiwari urang sadaya nuju katibanan hiji musibah anu disebat virus corona anu ayeuna katelah disebat COVID-19. Tangtosna ieu wabah teh mangrupakeun hiji musibah anu kedah ditarekahan ku urang sadaya. Margi inggis ning kudisi rempaning ku basa. Saupami kakeunaan ku ieu wabah eta jalma bisa mateni kana nyawana. Kumargi sakitu pamarentah parantos ngalaksanakeun sababaraha tareka utamana tina bidang kasehatan. Anu kahiji wayahna ti wanci kiwari kedah tetep renggenep aya aktivitas di imah masing-masing sakeuleun kaluar teu hilap nganggo masker oge teu kenging seueur balawiri sareng jalmi rea. Kumargi sakitu ieu tarekah wayahna ku urang sadayana kedah dipatieuhkeun anu utamana pikeun ngajaga kasehatan urang sadaya. Tapi perioge kauninga ku urang sadaya mireh ieu wabah teu sakadar tiasa diikhtiaran ku mangrupa lahir, tapi nu paling utama oge kedah diikhtiaran ku mangrupa batin. Sing kuring percanten kasadayaan urang mibanda nilai keimanan sareng kayakinan ka Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Lintang tiku keimanan urang sadayana tiasa tetep renggenep kayakinan anu utama jeung bakal bisa ngaleungitkeun nilai-nilai kasieun karuntag lantaran iwal tiku iman urang sadayana tiasa ngajalankeun jeung narima kana ieu musibah anu insyaallah urang sadayana salamina kenging pangaping pangjaring ku rahmat sareng hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sadayana tetep renggenep teu incah balilahan kaimanan anu nyang karup dina kalbu, kayakinan anu nyangsang ngagalura tina dada sing istiqomah nebikeun ka akhir hayat urang sadayana. Insyaallah musibah anu gede nu leutik bisa sirna ku nilai keimanan urang sadayana. Rupina sakitu mudah-mudahan sasiereun sabeunyereun aya manfaatna sing jadi iteup mangsana leueur sing jadi obor mangsana poek geus memeres pola lampah kahirupan urang sadayana. Cag dugi ka dieu wallahu wali taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wilujeng tepang dina pangajaran bahasa Sunda pikeun kelas 8. Materi anu rek dipedar ayeuna nyaeta ngeunaan materi biantara atawa pidato. Tapi saat acan dipedar, ayeuna urang sasarengan ngucapkeun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saparantosna hidep ngabandungan diantara tadi, aya sababaraha patalekan. Diantarana anu kahiji nyaeta naon anu dimaksud diantara teh. Anu kadua nyaeta kumaha cara nyusuna supaya urang tiasa ngadamel naskah diantara. Tah ayeuna anu rek dipedar dina kagiatan kahiji nyaeta ngeunaan wangenan diantara jeung padika diantara. Ayeuna urang pedar heula anu kahiji nyaeta wangenan diantara. Naon anu dimaksud diantara teh? Diantara teh nyaeta salah sahiji kaparigelan nyarita dihareupeun balarea pikeun nepikeun maksud jeung tujuan. Ayeuna urang pedar anu kadua nyaeta padika biantara atawa tata cara biantara. Supaya urang bisa nyieun naskah biantara, urang kudu maham heula kana padika atawa tata cara nyusuna. Padika biantara teh ngawengku dua bagian. Anu kahiji nyaeta tatahar memeh biantara, anu kadua nyaeta runtuyan naskah biantara. Ayeuna urang pedar anu bagian kahiji nyaeta tatahar memeh biantara. Tatahar memeh biantara teh ngawengku 4 bagian. Anu kahiji nyaeta milih topik biantara. Anu kadua nyaeta nyusun rangkai biantara. Anu katilu nyaeta nyusun naskah biantara secara gemblang. Anu kaopat nyaeta nyiapkeun fisik jeung mental anu hade. Ayeuna urang pedar ngeunaan bagian anu kadua nyaeta runtuyan naskah biantara. Runtuyan naskah biantara ngawengku sababaraha bagian. Anu kahiji nyaeta salam bubukan. Anu kadua nyaeta biantara bubuka. Biantara bubuka ngawengku 3 bagian. Anu kahiji nyaeta ucapan puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Anu kadua ucapan sholawat ka Rasulullah. Anu katilu ucapan panghormat ka hadirin jeung tamu ulama. Anu katilu nyaeta biantara eusi. Dina ieu bagian dipedar ngeunaan guaran sacara lengkep tur jentre ngeunaan topik biantara anu dipilih. Anu kaopat biantara panutup. Biantara panutup ngawengku sababaraha hal. Anu kahiji nyaeta kacindekan tina eusi biantara. Anu kadua nyaeta ucapan sanduk-sanduk tina kahengkeran sareng kakurangan anu biantara. Anu katilu nyaeta salam panutup. Tah sakitu pedaran ngeunaan wangenan jeung padika biantara. Sakan hidup lebih paham, ayeuna pigawe pancena anu bade ditayangkeun dina ieu video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderek sapara kanca, rupina sakitu pidangan anu tiasa kadugikeun ti rengrengan MGMP BS SMP MTS Kabupaten Garut. Mugia tiasa katampi pikeun nambihan pangaweruh urang sadaya. Nggoni ngaraksa tur ngariksa titinggal karuhun urang. Mugia aya mangpaatna kanggo urang sadayana dina mayunan hirup kumbuh sadidinten. Hapunten anu kasuhun, bok bilih salami ngadugikeun aya nu teu sapagodos. Wilujeng kantun, wilujeng tepang deui dina waktos kali jejer materi anu benten. Cag simkuring amit mundur, pamungkas sanggam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Sunda Nanjung